Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul Awas Jatuh Cinta. Harum mewangi sepanjang hari, pusing. Awas jatuh cinta teh biasana nu geulis jeung nu ganteng, kadang nu geulis jeung anu biasa-biasa wae nya lalakina teh. Tah si lalakina teh kasieunan lamun boga awewe anu geulis mah, nu alus. Awasnya jatuh cinta loh sama cowok lain kalau kuliah ataupun di kampus gitu ya. Jangan lirik-lirik yang lain-lain ya, cukup aku aja nya. Pede we manehna teh. Nya aranna ge anu alus, wajar meureunnan loba nu ngalirik, loba nu titip salam, loba nu mentak kenalan. Tah ieu teh mentak deg-degan, mentak memberikan warning ka awena teh. Awas jatuh cinta. Awas jatuh cinta, menikot diulang-ulang. Kunaon Ki bisa kitu nya? Maklum manusiawi kasieunan awewena direbut batur. Da manehna teh bisa menangkeun awewe eta teh menang bangga, menang susah payah, nepikeun ka mati-matian. Mentak lamun awewena di kuliahan, awewe geulis manehna lalakina biasa-biasa wae kalap. Sieun. Nepikeun ka sering awas jatuh cinta cenah. Nya apal di kuliahan mah lalaki nu ganteng, nu kumaha, nu mawa mobil, nu mawa naon ge aya nya. Geus pastilah eta mah.